Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepang deui sareng abdi Raihan Mamanisan dina acara Warta Pariwisata. Dina darat ieu abdi bade ngadugikeun objek wisata Situ Gede nu bade dinugikeun ku rerencangan abdi nu atos aya dina lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun piramid Geografian. Dina darat ieu abdi bade nyakeun warta nu aya di objek wisata Situ Gede. Di objek wisata Situ Gede seueur mangrupi-rupi tempat atanapi spot kanggo rekreasi sapertos nyewa perahu, ka pulau, saung kanggo buat kam, biasa oge foto-foto di taman. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Biasa kita di sana. Lihatnya di Palembang. Oh, Teteh sering tadi. Ada orang butuh susuan. Hampir. Kumaha kesana objek wisata Situ Gede teh? Enakeun asli. Enakeun aya tempat mamna endah heuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi rerencangan atau naros ka salah sahiji pengunjung. Ayeuna abdi bade nyobea naros ka salah sahiji petugas anu aya di tempat wisata ieu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Punten Pak, desa juga teruskan. Jeneng Bapak saha? Bapak Dedi. Upami tempat objek wisata ieu di Bukana di Tamu Sabahan. Objek wisata Situ Gede di Bukana Tamu Benep ugi ka Tamu Opak. Kinten upami pasangan pengunjungan pas hari naon bae. Upami pengunjung nama seueurna teh hari-hari tertentu seperti tanggal merah, hari-hari besar, hari Minggu, paling cuma itu. Harga tiket kebetulan Harga tiket masuknya 4.000 per orang. Parkir pengelolaannya beda lagi. Ini cuma tiket masuk 4.000. cekap sakitu we anu biasa kapiatur. Sakitu wae nu kahatur wilujeng patepang deui dina acara Warta Pariwisata anu bade dongkap deui. Abdi Raihan Mamanisan pamit mundur wilujeng enjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.